Pik, ya bang belikan kaos kaki, kurang geus parolong ya. Ya, duitna. Tadi NN spot. Dah bos, kalah bos buat. Karena kunaon eta? Nyamuk apa kumaha segala macam ya? Teu nyaho tuh bos aing mah hariwang urang mah. Manya ujug-ujug panita teh ka urang cek manehna jugjug inet. Tapi mudah-mudahan mah ayeuna mah nanda we ka Gusti. Bos geus ayeuna mah. Nanda ka Gusti ayeuna mah mudah-mudahan eta si cep ieu teh sing ulah ngacai teuing we geus lah sakitu. Heeh, ari eta mah kan sok paur aing pak torojo teh bawa naon gitu. Nah, datang ya. Alhamdulillah euy. Nah, coba. Di bos, goyahna nu saja mah wah. Naon ieu dong? Man aing teh tadi titah beli kaos kaki. Ya, cek aing ogenan bos, kita tadi ogenan aing nu di hariwang teh heuh kayaan kieu tah. Tah geuningan kabuktian cek urang ogenan. Kita meuli kaos kaki kan udah tangan nu kitu patut. Narek bener eta dipake kana suku. Cing nu kitu bayangkeun. Kumaha meureun teh baal mah ka suku. Di aing amit-amit. Naon kita jeung naon? Ya, apa bisa makin dah. Atuh cing naon bos aing teh nu kieu patut. Kaos kaki, aing teh tadi tah beli kaos kaki nah. Aing. Nih, Aya. ieu mah jeung pakeun maneh. Aing mah masih keneh normal. Di kawas aing simpen neueur. Aing mah kaos kaki yo nu aing kaos kaki. Ih, bos imahnya kasih otong aja kalau laki lain. Ih, sing nih. Teu bawa grafik tuh kasih tuh cukun-culungkeun pik. Ya pik aing pusing sia. Aduh, capek ya. Iya, kita nongkrong dulu aja lah. Ayo, di mana di sini? Sini aja lah. Bos, si mana bos? Iya, tos numpak perahu Kang Dedi. Tah, bebe hoyong naik perahu nya. Hailing ceritanya. Iya. Gimana bos keadaan di sini? Wah, enak sih di rumah. Mantap. Parahuna, oh coba murah. Bagus. Iya, bagus. Saya boba, ini bucubluk. Bucubluk kita bau semutnya. Aing kasep-kasep. Bawena gelisnya. Aing mah teu lain kuatannya awewenanya teu utah itu. Bos, hari obos tos makan naon bos? Wah, kebetulan belum makan. Nu bener obos geus ngahakan naon sih bos? Aduh ampun ya Allah. Yang, kenapa sih orang-orang ngomongin bau? Gak tahu. Ini aja. Ini mah buat ntar malam, sekarang ntar kan malam Jumat. Hah? Super Magic. Ih, aing Warno. gitu. Ih, sabel. Setoy nu kitu mah nya. Bukan, maksudnya ini dibuka sekarang. Sok gerani. Oh, permen sayang. Iya, biar gak bau mulut. Mereka kebauan. Oh, ya. Yo, aya nama mau balu mulut nah. Hah. Allah, ieu manis segala kieu. Sip bos ah. Menang-menang lauk teh aing mah aing buat menang. Kenapa tuh bos? Ah, keur kieu pik ya keur nguseup eueuh dengan sangu di imah pik. Mana eta cuma atuh ya lauk pik. Iya puguh tas ngabedakeun dibeli laukna tak ku paiwan polisi. Dibeli kana balongnakeun cenah. Ah, cek aing mah meuli we atuh obos teh hayang lauk sakitu mah mun kudu teh nguseup salila-lila lah. Ih, jeung naon tuh aing boga balong kieu. Halega-lega kieu, lauk nama menang melakan yo 3 kintal mah pik. Bener si Opik Wah, menyangkut informasi motor. Pik. Bos sagadang. Ayo perlu. Nah, untuk Pik. Dirasa sia Opik goblok, dalikan-jalikan didupakeun ka aing. Pas burung sama keet. Aduh, hampura bos, hampura da urang aya aduh tasi kehe ugitan ngagarwana bebeulna teh nyawa naon ye. Hampura teh ka aja ye urang mah. Aduh, aing heuh hampura pisan urang mah ye. Sekali hampuranya bos, aing teh kadeuleu ye. Hampura goblok sia lah, goblok teh aing keur nguseup, goblok teh. Aduh, hampura bos, sekali hampuranya euy, urang teh lain ngatakeun ye, urang usuh ye arek nganterkeun lauk bisi paraeh manten euy. Alhamdulillahirabbil alamin, aing manjing aing dikakaya ti baheula aing geus sataun meureun aing dibinasakeun ta ku ngaran eta Asep Areta. Alhamdulillah ku aing teu kahaja bieu anjing tah kop lebok tah. Ti gujubar. Bongan sok nyiksa wae ka aing sirit. Ding, eta nu barala kitu nya.
tukangan imah aing kudu ngababad deui dah aing lah tambah kasa aing mau beung halodo babad heula jadi babad lo tuh ini barang kieu aing Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, euy. Aing leuseuh. Coba capek, coba kudu init deui aing ke moek euy ah. Urapna ge baseuh deh. Digantungkeun mah bener aing. Kudu diieukeun euy, kudu dina jukut ku aing di poe ah. Gimana euy moekeun agenan ieu mah. Hayam tah eta we najukut ah. Baleusuh aing. Ini teuy lah, ieu mah tareh garing lah. Yuk, nah, ieu mah hurap. Aduh, Opik. Deudeula atuh kehead aing tepenkeun babad ieu teh. Wah, deudeuleu pisan goblok aing diurap kieu. Aduh, hampura bos, hampura euy. Aing teu kadeul atuh aing pangkeun naon teh cicing di dinya. Aing eta keur moekeun heurap, pek moekeun heurap kayak kinit deui peuting. Amin garing, sugan aing ojal mana hampura wa euy. Hampura ulah diperpanjang ye. Wah, kehead hampura-hampura koplok. Sing deudeuleu atuh, nyepi aing keur babad heurap sia mah teh deudeuleu pisan atuh. Aji, kalau ngamuk aing goblok anjing mending kabur aing. Mabok anjing lah. Puas anjing ku aing sing teu kadeuleu ogenan puas aing mani cocok pisan anjing bohongan ka aing ogenan manehna mani biadab ka cida. Telenges ka aing. Lebok tah anjing dah ku aing dirungkup lah peduli teuing aing mah heurap asa ulah heurap aing. Anjing. Aji, aing masih obos bener itu euy. Nah, jadi kieu ayeuna mah. Alah aing bisi nyalahan euy. Teka dulu ka jero-jero acan kumaha teh ieu urang. Assalamualaikum na. Nah, heueuh kitu ieu teh masih obos euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Obos. Obos. Cing, saya tahu si Opik anjing eta. Naon ka dieu nya euy? Leula. Assalamualaikum. Bos. Bos. Assalamualaikum. Rek naon tuh sia Pik? Wah, diem. Atuh lain dibukakeun bos, aing pangpak udang istri dinya keur naonan tuh eta. Ari aya tamu teh buka pantol, lain kaki kituan kaos lain cetuk geuning. Aing mun puntenan dita tadi. La ilaha illallah sok buka yeuh. Ci, aing mah lain-lain teh hayang muka. Lain bisa aing nu nagih hutang aing mah ka dieu. Mentak aing di jangkungan ieu ge Pik. Atuh mani kabina-bina teuing bos. Kamalinaan. Ieu pager pikeun ka dijangkungkeun kieu. Nambung wawuh kitu jeung tatangga. Cing eling hirup teh. Sok-sok bukakeun yeuh urang rek namu geuning. Urusan ka elingan jadi jalma teh. Kumaha teh asupna urang. Ci, lain kitu Pik aing mah. Aing jangkung kita meh aman, ame sia teu ka dieu. Jadi lamun misalna sia ka dieu teh aing teh make taraje kieu, nolol kieu ka dieu Pik gitu teu sia make CCTV aing mah. Ari si obos mun biadabna ka aing salabatan kana nahaeun we. Sok buru buka ya urang teu kuat hayang namu nih asa ngelai. Geus asa ces-cesan ya urang hayang namu obos. Sok da urang mah moal barang penta ieu moal naon urang hayang panggih. Tuh ku aing dibuka Pik. Kayak naon ka dieu teh Pik? Sok-sok we buka heula ya aya obrolan nu penting urang ka dieu teh. Ka hiji ngadenge bejana gering cenah. Teu nyaho gering pikir, teu nyaho gering nahaeun. Mentak urang ka dieu jeung kaduana lah aya perlu we sok ngobrol di jelema nya aing di luar ngobrol gogorowokan ke era ya ku tatangga. Buru. Heueuh atuh cicing daguan kehet. Maksa-maksa teuing mah, cing ku aing dibukakeun. Tah, ku aing dibukakeun. Tah, kitu bukakeun. Aing geus teu kuat hayang asup. Cicing heula. Aya obrolan urang di jero. Cicing heula Pik, kek naon heula ka imah heula, bisa orang penta mah aing mana najis Pik. Lain kitu bos, urang teh ka dieu teh hiji silaturahmi kadua-duana ye. Urang hirup yuk ayeuna poe ayeuna nya euy. Asa kamalinaan pisan teu boga teu gaduh beas-beas acan euy. Kakaraeun urang mah kamari deui, kamarina deui urang teu boga beas. Sugan kitu bos. Minta tuh aing sakilo mah pamajikan can ngejo. Nya cek aing si Opik ka dieu pasti barang penta ku aing di jailan ku aing minta beas ku aing jerona ku aing diberian keusik ku aing. Deng, siap Pik hirup meni balang sapalangsak teuing. Ku aing dibere beas mah. Cicing daguan sakedeung di dieu nya.
Heeh, Bos. Sing rada loba euy, aduh aing era nama. Sing rada loba. Asik aing. Mam euy anak istri aing. Untung aing boga dunungan bager euy, Deng. Teuing heueuh sing panjang umur, sing gede milik euy dunungan, oh Bos. Deng, urang memantaknya age heuh tabku bageurna urang mah. Ya, pik beas pik. Bisi teu boga jeung di imah. Ijo. Aduh, nuhun pisan Bos, Deng. Urang heueuh asa katampi pisan Oh, euy. sok piknya. Nuhun Bos, Deng. Aing heueuh. Nya, ampurannya, Deng. Aing heueuh. Mesti teu nyangu maneh. Pik. Heeh, heeh. Oh, sok piknya. Nuhun Bos. Aduh, aing euy. Alhamdulillahirabbil alamin. Aing euy. Meunang ieu beas aing. Di deuleu heula. Deng si Obos bageurna ka aing euy. Nuhun Obos. Gusti teuing ulun aya euy 2 kilo mah. Ojik. Wa ilaha illallah Deng, kena kajalma miskin ieu deuleu barudak aing. Kira ku aing kudu ngaleboh keusik mah. Anjing biadabna si Obos.